cocok film Cina, Udin. Naon gitu? Orang boga bahasa Cina anyar ayeuna mah. Naon tah? Mun leupet si daging bahasa Cinana naon cing? Naonnya? Tahu ka tuh? Bacang. Ya bener. Ayeuna urangeun nah. Oh, mana ge bisa, Din? Bisa. Naon? Bagian anu paling teuas dina kalapa naon? Pan pugu urang teh karek ti Cina. Naon? Nya, batok atuh. Bener. Sani siji. Tah, lamun anu teu ngagaduhan buuk siga bapa maneh, Din. Tong kitu ka bapak urang teh atuh. Heuh, bahasa Cinana naon? Maneh mah botak atuh. Mana pinter euy, Din. Sok ieu sakali deui ah. Moal urang heula. Nah, sok. Lamun maneh bahasa Cinana naon, Din? Anjeun. Lain. Naon atuh? Bo loho. Ici mah. Pokona mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan izin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Abdi Rek naraon mana di dia? Abdi mah bade mirerean jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha mana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jelemana? aya dua kemungkinan rek damai hayu rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Diulam lingkih karena rompok sun. Sisinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu kabayar. San sun bayar we kesorangan. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya ini gede. Tsunami? Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas gugah teh ranjang teh kuat ririugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tah tah teuing. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola jang? Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Sora mah kaberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deui? Sami, Pak. Abi oge besuk kamari. Besuk saha deui? Besuk itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaberian artos kantor saurna. Daniel, Naon atuh Jack? tata rucingan saeutik. Sok. Naon bedana apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Adieu dah reweskeun saeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Pasihan pak, sing hawatos, abdi teh teu acan neda pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh euy. Bapak bade manisian sabaraha, keun ku abdi diangsulan bapak teu gaduh uang receh mah. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah teu apa? Naon atunya teuing teu apa? Dok Sri Mahi beunang. Dok Sri Wijaya beunang. Dok Sri Rezeki ge mah Aku mah maneh we. Kunaon ibu teh meuni ceuri kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meuni urang kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meuni hidung kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ada gitu mah, lawan we bu, tuman. Juk ibu kapayun weh, carekan ta jelema teh.
Kan we anak monyet mah Bu, ku abdi orang jagi di dia. Mohon perhatian. Hapunten kasadaya pengunjung, parantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina nganggo acuk warna berem gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangamung urengi, sareng rambutna galing sabelah. Manawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Mana euy? Oyak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak eme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya sote ka anak eme. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya weh 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Uluh nah bet asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Anak Semar nu cikal saha? Cepot. Paranti kahampaan di rumah sakit. Pispot. Tempat tembak. Pot. Eta Ari Udar atau lesot. Kopot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot. Eta pamicenan hasep dina kendaraan. Kenapot. Ari eta anu pripot. Tong mihelaan ucing udin. Neng Dea, Ya Pak. wilujeng ulang tahun ya Neng. Nuhun Bapak. Dea teh anu teh sabaraha taun Neng? 13 tahun Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin wayang golek dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa wayang golek dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis nonstop dangdut. Malam Jumat sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu kasidah modern Artarbia. Malam Minggu wayang golek dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi, aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kaset, atur nuhun, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kaset. Mugia masihan abdi nasehat dikeun abdi milari jodoh Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Ini sekaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sakekotna asa can ngasa anu ngarasa asri lamot biwit teh ni Nya Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poek. Ayo atuh nini yo. Atuh cium dewek Ini kumaha rasana Dan men. Tapi kayak anak nih rasaan teh aya nu melagdi nanti kalau uing Puguh nini ge kerewas ya teh. Untuk palsu nini loncat ka mananya?